Ah, si Suden wae lieur si Suden. Heeh, coba corona. Hah? Corona? Hah? Si Suden, corona. Bewarakeun we imah si Suden. Si Suden apal? Wah, corona. Hah? Corona? Cek naon PSBB teh? Persatuan Bangsa-Bangsa, heuh. Lain. Pembatasan sosial berskala besar-besaran PSBB. Ajen manggih cangkang aqua gelas ukur hiji, mau payu kena duit hiji mah. Itu Mang Suden keur naon? Stres gitu. Gara-gara corona. Itu Mang Suden kalebab. Hariwang tuturkeun ah. Jen manggih korek, manggih bensin, teu jeung ududna percuma. Mang Suden keur naon? Jang Dani, ira datang. Tam ya tuh Mang. Mang Suden ka mana wae? Murek wae beureunya. Murek we da usum hujan, jang ayeuna malah di sawah mang mah tara ka mana-mana. Lieur teu da dengan duit teh ka mana deh hese ayeuna mah. Ya usum kieu mah tuh Mang. Usum kieu mah lieur. Bener. Lieur. Ari tadi Amang tungkal-tungkul ka handap keur naon mah? Menangan duit, emang teh kalaka mangge nu kieu teh jeung rokok, jeung korek ge rokona. Percuma teh da mangge korek rokona mah duh. Jangan duit tungkul kalau dan cangkel punduk tuh dah tadi itu ditu kene tepikeun ka dieu tungkul teh mangge 100 acan atuh. Lieur jadina ge. Mangge korek be di dieu tah. Korek na hungkul rokona tuh da baringung hayang ngarokok oge ieu teh. Nya korek kudu dikenyot ku Amang. Ieu haseup eueuh bibir jeding teh. Eta korong meni gede. Naon jangan tungkul. Teu Mang teu naon Mang. Ganu kaget tinggal Amang teh dongkoan kitu siga kangen gitu ka Amang, peda jarang panggih jeung Amang. Tuh jangan Amang tulikeun dia neangan rokona sugan we manggi, ieu peda bensin Amang geus manggi gitu. Ayo jang nya. Ira mana datang Jang? Ngadu apa ka tukang? Oh, Di mana maneh? tuh geus ditonggo. Ulin wae mah. Atuh ulin wae. Pemuda lin atuh. Corona itu. Corona PSBB heuh. Heeh, kumaha ulangan? Ah, lieur ulangan mah di sakola mah kumaha HP online. Halus itu mah palinter keluar sekolah belet. Heeh. Tadi mana geus di mana? Eta geus nutur-nutur Mang Suden. Hariwang siga jelema lieur. Ah, si Suden wae lieur si Suden. Heeh, coba corona. Hah? Corona? Hah? Si Suden, corona. Bewarakeun imah. Tah geus ripa. Di pijaan ieu mah. Pal, kenaon maneh? Aya naon maneh? Ruas aing. Si Suden. Kunaon? Tuh, poho aing di topi murag. Anjing. Rusuh. Kunaon atuh? Si Suden. Kunaon? Corona. Banyak. Aslina tah.
Bener, orang mah bieu pas ngaliwat ningali pisan tah. Wani didiungkeun asal lobaan. Bahaya ieu mah euy keluarga urang kudu bejaan. Dan naon sok keluarga urang mah nomor 1. Jeung bejaan sararea kabeh nu ngaliwat cuman bejaan ieu mah. Bahaya jeung burukeun. Kena naon? Nah, keur kieu we. Keur maleh muncang. Ngojek. Moal ngojek. Ieu mah sekedar info we ngebejaan. Penting ieu mah. Info naon? Bewarakeun we ieu mah si Suden. Si Suden apa? Wah, corona. Hah? Corona? Ngojek. Dasi Suden sia. Eta kunaon jelema aja lalu umpat deh. Ku butuh ojek. Duh, orang asa boga salah pisan ka Suden teh. Nyasa kedeng di bulan puasa dia kuluna mah urang silih hampuraan yang Suden. Sok inget orang keur bareto teh. Dosa urang asa loba pisan ka si Suden teh Jeung ka mana nya jelema eta ayeuna si Suden duka hirup keneh, duka geus tujuhna kitu Aing hayang minta hampura duh. Geus era geus kolot kieu mah tuh da. Kudu silih hampura sigana Keparangan Suden. Suden, kadieu kadang mana Naon? Kudu kadieu lah. Oh. hampura den urang pisan ka mana teh den hampura Naon keun bae, naon urang masalah pisan ka maneh teh Keun bae. bareto aduh urang Keun bae nu geus mah geus bulan puasa den Enak bang silih hampura we nya silih ikhlaskeun nu geus mah geus kitu tah. urang mah asa masalah pisan den asli ka maneh teh Geus we keun we nu geus mah geus yang lalu biarlah berlalu. Kitu tah enak mah. ka mana gayana nih Teuing lempangan eta tadi dan ningali jelema teh jol nyaringkah deh. Nge kesar karni Oh, batu. di saung teh lah urangnya urang keun bae dan loba salah ka teh den aslina geus mah geus keun bae tong jadi pikiran keun aya mah teh bulan puasa wong ari ibadah sing getol ieu namanya. nah eta bener lah Ya, urang ka ditu heula nya. ka mana Biasa lempangan we nya. bisa ngisi lah tuh teh jeung urang Gampang ke lah kan. Ayo nya. Siap. Naon? biasa kieu we keur niis lah mana geus di mana nih gaya kitu nu di masker Maneh pan teu apal, ya ente kan keur corona. Jebakan ayeuna keur PSBB. Keuk naon PSBB teh Persatuan Bangsa-Bangsa Lain. Pembatasan sosial berskala besar-besaran PSBB. Coba maneh teu apal. Si Suden corona.
Kunaon marane betikan sieun ku urang di dareukeutan teh? Kunaon? Kan Mang Suden teh corona. Cek saha eta teh? Tuh, cek si itu. Saha? Tuh. Euy, dia nih. Dia lah sekedeng. Benar mana nu nyebarkeun gosip urang corona teh? Bener, corona lin mana teh? Cek saha eta? Tuh, cek si Dani jeung cek si Ridwan. Mana jelema mana? Tuh, itu jelemana dua nana. Ini juar ke dari yuk. Pernah ngadeng orang teh Ujang Dani jeung si Ridwan ngobrolkeun Mang Suden corona. Kapan ah? Ke kamari. Ya mana datang Jang? Dua apa tukang? Oh, Di mana mana? tuh bisa tonggo. Ulin wae. Ya tuh ulin wae. Pemuda lin itu. Corona itu ya. Corona PSBB Mau ulangan. Ah, lieur ulangan lagi sekolah mah kemana HP online. Halus ke palinter sekolah belet. Nah. Tadi mana geus di mana? Eta geus tutur Mang Suden. Hariwang siga jelema lieur. Ah, si Suden wae lieur, si Suden. Heueuh, coba corona. Hah? Corona? Hah? Si Suden corona. Perlu diwarakeun ieu mah. Bukan gitu carintana teh, tapi kieu. Ya, ya. Oh. Gimana nih? Tuh tonggo. Gimana? Ya, pemuda lin. Corona itu ya. Bukan. Ah, lieur ulangan HP online. Halus ke palinter sekolah belet. Tadi mana geus di mana? Eta geus tutur Mang Suden. Hariwang siga jelema lieur. Ah, si Suden wae lieur, si Suden. Heueuh, coba corona. Hah? Corona? Lain corona, corongna. Oh. Beli badag si hijau deui. Itu si Padang ka mana lu lompatan lu? We ka mana itu? War, beuki araneh we jelema teh ayeuna mah. Jiga nama efek corona. Oh, gitu ceritanya teh. Oh, jadi mana nu selama ini ngagosipkeun urang corona teh nya? Dasar jauh.